Daruda. Si kami teh meningin punya konten ada in my life lagi. Ya, yang ada in my life si kami lagi jalan kata lintas tamayar atas 10.000 cenah si tiket nate heuh. Ari bek teh panggil si teh anu ngajagana tinggal di alasem nih gelis kitu heuh. Ya aduh kan ieu asa aneh sekali mah di kota manggi aduh ya bener-bener kahejoan kieu aing mah asa hiling-hiling kitunya ieu teh. Puputaran we aing mah teu profesional heuh punten nyen ada in my life lagi si kami mah. Mas puhu asa jadi nostalgia pisan baheula mah keur TKK ka dieu teh ada sapeda gitu. Leumpang sakedeng ya aing mending geus capek lapar sekali mah kada haran heula we aya bakal si mama. Orang ditinggali teh alas aya naon babakalan lagi jajanan jadul si kaki heuh. Mimiti wajib permen aromanis teh pikeun ka naon ieu teh pokona mah permen karamel anu zaman SD teh geuning si mama teh aya boga nu kieu. Barang di kadaharan teh alas aing mah bener-bener ngapros pisan si luhurna teh. Komo deui si wajib cililin nama alas aing mah bener-bener galing di luar lembut di dalam. Aduh, sekarang mah asa jadi inget baheula teh kadaharan wajib teh bere ku si emak tuh. Ejik bari mah